Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Pikir deui terus tapak suku teh dituturkeun. Geus cop dina hatena moal salah ditangtu anakna teh aya nu mawa. Tapi lieu mah tapak suku teh leungit lantaran satulina mah jajalaneun teh ngajejemrung pinuh ku jukut. Puguh kalebah dinya mah tarapisan kasabaku jelema. Jana! Jana! Gumilar ngagorowok sugan bae anakna tacan ingkah jauh. Tapi lebang taya anu nemalan. Geus kitu mah deregue manehna lumpat meleteng kalebak. Anyog ka jalan rondaan kalebak ka sedahurip. Sedeng katonggoh kalemur manehanana balik deui kalebak sugan aya rentang-rentang jelema. Tapi luput eueuh saurang-urang acan. Kawasna ti saprak manehna ngaliwat tadi teh memang eueuh di jalma anu ngulampreng. Geus karuhan eueuh marios we manehna nongoh sugan wae anakna geus nyampak di imah. Perkara boga sangkaan dibawa ku batur mah ipis pisan. Manehna percaya kana watek anu jadi anakna moal gampang-gampang beunang diolo ku batur. Datang ka imah kasida kagetna lantaran budak teh tacan balik. Kasampak pamajikanana jeung akina keur ting haringkul ngadago-dago. Malah tatanggana oge geus pating rariung narempok lantaran ngadenge gujur-gujur cenah wijana keur pada nareangan. Geus tetela budak teh tacan datang keneh. Katurug-turug poe geus mimiti nyedek kaburit. Jeung ngurus deui kacape sarta beuteung lapar menta dieusi puguhan kakara sasarap tadi teh sasarap teh bolu pisang ibu Wita. Belanjang we gumilar idit deui maksudna reka nangka pait. Sugan bae anak teh kabur ka akina. Tapi tetela dinangka pait oge eueuh. Nya teu wudu atuh Pak Asmita jeung Ma Esih teh jadi kababawa gempeur. Malah antuk namah make nganaha-naha sagala ka Gumilar. Pang-pang namah ngarasa keheul ka minantuna asana teh mana hampang teng leungeun. Dinangka pait teh Gumilar teu lila. Geus karuhan eueuh malios we manehna balik deui ka Cicapar. Kalawan dibarengan ku Pak Asmita anu maksudna mah rek miluniangan anu jadi incu. Gede sangkanana yen budak teh tangtu moal jauh ti lemur. Salaman sulumun dinusuni lantarek balik ka imah sieuneuun disiksa ku indung bapana. Dumeh nyilakakeun kanu jadi adi. Datang ka imah geus poek harita teh. Tatangga-tatanggana masih keneh ting rariung. Malah sawareh mah keur ngabantuan yangan bari pasang obor. Nyi Arum barang mireungeus salakina balik ka dua mitohana. Teu anta parah dengan dengek we bari kumampang sasambat kawijana. Tuh Ujang Kasep di mana tuh Ujang teh geura balik Ujang. Moal naon? Moal dinaon-naon Ujang kumaha oge moal Ujang, mah justru ngarasa kaduhung Ujang kade geura balik. Di mana ataupun anak teh ya Allah ya Rob. Los we Nyi Arum teh kapaehan. Rupana bae tina bawa ningku ngarasa nyeri. Sata rasa kaduhungna anu pohara. Ngalakon luas neungeul kanu jadi anak nepi katarangna duol. Getihan baloboran ngabaseuhan beungeutna. Baraya Cakra mun keur
waktu tadi gumilar nyusut-nyusut tapak suku anakna. Wijana mah harita teh keur aya di daerah Gadog. Geus lilireuh malah tacan barang open show teh disangkana mah masih keur maju kana Kapait. Sanajan bari-bari heran oge. Asana teh mani lila-lila teuing tacan nepi keneh wae. Tapi barang mireungeuh situ bagendit anu caina makplak kasorot ku cahaya panon poe anu geus jauh mengok mulon. Kakara maihna teh boga rasa yen derina teh lain dibawa kana Kapait reka imah akina. Ku kituna manehna nerjal hayangeun turun. Tapi si aki-aki anu ngakodna leuwih ti heula geus ngarti kana galagat. Sakelanana kalah beuki dipageuhan. Cicing adu jalu tong teterada sagarupa. Sakedeung di oge nepi ayeuna teh sok bedegongnya. Pokna bari terus noyod. Lempangna beuki digansangan. Aki rek turun weki Wijana keukeuh narajel arek naon turun oge atuh jalu geus cicing. Ngeunah oge diakon teu kudu lempang nyorangan. Bodoh geuning maneh mah jalu. Da geuning lain dek ka aki ye mah. Sok dek turun weki. Wijana keukeuh narajel. Rek aki maneh ieu oge ngan tacan tepi keneh jalu cing sabar atuh teh. Kasakedeung deui si aki-aki teh kalaka beuki mageuhan cekelanana. Mong ge Mong Abah ya gerak. Wijana ngagorowok minta tulung ka bapakna. Cicing atuh sedeh nih bedegong teh dipikanya atuh sedeh. Lain rek dihakan ku aing oge sedeh secara jauh. Awas samun ngagorowok di dilepkeun ka situ sia ku aing. Kesieun dilepkeun. Abah tulungan Abah. Ya gerajana rek dilepkeun mak tulungan mak. Ma tulung ma. Di singsieunan teh Wijana kalaka beuki mota. Cacara jalanana satabari teureun-eureun gogorowokan nyamat-nyamat inung bapakna. Cicing sia cicing. Hayang modal sia teh. Balik ka inung sama meureun. Dipek-pek ta sia. Geuning eta tarang samni teu moal kitu. Teu bilang dipikan unya ku aing sia teh. Si aki-aki teh nyingsieunna. Mong milu mong. Hayang ka emak ki. Hayang ka emak. Wijana ieu mah nyamat ka akina. Aeh moal repeh sia teh ha. Siga anu hayang dipek-prek sia teh. Si aki teh ieu mah jadi bener-bener ngamek. Pokona mah sieun aya anu nangenan. Mangkaning harita teh sanajan bener lumakuna malibir milih jajalaneun anu simpe. Tapi teu lembur Gadog mah teu sakumaha jauhna. Tapi Wijana anu ayeuna memang geus ngarti yen dirina teh keur aya dina bahaya. Komo barang inget kana dongeng uyutna mah. Cenah ayeuna teh loba culik anu newakan barudak leutik anu engkena bakal dipotong sirahna nyaeta dipake parepeh atawa tumbal. Manehna jadi beuki motah tatara jalanana. Hayang leupas satabari syukur teu repeh gogorowokan nyambat ka kolot-kolotna. Baraya ieu Baraya Cakra waktu tadi oge barang crek ngaliwat ka situ bagendit. Geus aya anu nangenan ka si aki teh nyaeta Pasuta. Anu kakarapisan turuna tina parahuna mentas ngecrik. Teu kabireungeuh soteh ku si aki bane we kahalangan ku tangkal wawalinian anu ngagigig di sisi situ. Ongkoh deui si aki teh teu luak liuk noyod we leumpang. Mimitina mah Pasuta teh teu barang open lantaran sangkana mah eta jelema teh
tangtu aki jeung incuna anu keur nyanyabaan rek muru mono kalemur gadog atawa kalemur girangeunana. Tapi barang manehna ngadenge budak anu keur diakod teh gogorowokan sarta kadenge deui omonganna si aki, komo barang ditempuk mah kabireungeuh budak lalaki teh teterjalan. Jadi timbul weh kacurigaan pasuta teh. Cul naon kajeleng weh bari nyampaikeun kecerikna kana tak-tak. Ngahaja dijewang heula bisi aya perluna. Si aki mah ongko-ongko we noyod teu katiten yen aya anu ngudag. Ongkoh kataur deui ku Sorawijana anu teu eureun-eureun gogorowokan bari teterjalan hayangeun turun. Abah, Aki, tolong bah, Ki. Ieu jana aya nu nyulik, Ki. Wijana teu repeh gogorowokan. Ngadenge kitu komo geus teu asa deui sangkana pasuta yen teh ieu jalma teh lain jelema bener. Bisa jadi memang culik anu sok biasa. Ngolo-ngolo budak anu satulusna dibawa minggat pikeun dijieun parepeh. Mangkaning aya bejana cenah di Cileunca Pangalengan aya nu keur lakon gawe anu rohakanaker. Rupina mah nu dimaksud teh nuju ngawangun bendungan nu ayeuna janten situ Cileunca kitu barayanya. Rupina mah setting waktu ieu dongeng teh kinten-kinten tahun 1926. Orang teraskeun di baraya. Hei, Kisila, daguan heula ye. Pasuta ngagorowok. Atuh teu kira-kira si aki teh ngaranjugna. Sangkaanana geus pati aya nu nyusul. Rikat manehna malik. Ari breh teh hiji jalma anu umurna sahanapeun, manehanana ngudag bari mawa kecik dina tak-takna. Tembong bajuna baraseuh. Geus sopoe kajudi yen ieu jalma lain kolotna ieu budak anu ngahaja nyusul-nyusul tapi tangtu urang dieu anu tas ngecerik. Komo mun dihubungkeun jeung di dinya teh aya situ sangkanana beuki-beuki ngadolan. Si ake teh nanya tapi sikap nama sayaga bisi ieu jalma anu anyar datang teh aya maksudna anu teu dipikahayang. Dek dibawa ka mana eta budak teh hei? Pasuta kalakah malik nanya. Oge sikapna teu tinggal ati-ati leungeun katuhuna geus mimiti ngagaramang kana kacerikna. Gina da lain inju andi ka ieu teh. Sok pipilun teuing adieun teh. Si aki saolah-olah ngayakinkeun sangkaanana. Iya, tapi oge lain incu andi ka geuning, manyal jadi incu gogorowokan sagarupa nyamat ka bapana, nyamat ka akina. Mikir we kawasain kolot nya teh. Pasuta nimalan. Keren oge teu beda ti si aki we. Memang rek naon maksud andi gah ha? Ari teh ulah pibieun kana maksud batur. Ali rek kahajan yangan gara-gara mah teh. Tong lolo aing pelageus kolot. Sok rupan wapis jadi sete. Si aki morongos nembongkeun gos pinuh kawani. Lain rek pipilueun sete saki kolot bedegong. Ngan eta budak kadiekeun. Pasuta oge nembongkeun lelewa taya kagimir. Gampang sia nya cepet deh. Bongkeun letah teu ditulangan sete. Ceuk aki Cek si aki bari ngaheat nimpukeun peureubna. Leungeun anu sabelah deui mah pageuh nyekelan Wijana teu waleh teterajelan. Urang ajar aki-aki teh. Pasuta rikat cingkrak hiu. Kaprot we. Ngaprotkeun leungeunna kana beungeut si aki dina gerakan gurame ngabinti. Diam. Ring waktu kita. Cacan wanian ngagunakeun kecerikna lantaran paur bisi kena kana sirah budak. Waduh, kurang ajar ieu manusia deh. Bener sia teh rek ngalalakianan sia teh. Si aki ngadang heuk
Peres oge kipratan ki musuh teh karasana. Ya sakitu maka ulin bolon dulu sakit Pasuta jingkrak deui lantaran peureup musuh geus ngadius kana carehamna. Hiuk jurus ciptaanana Pasuta pribadi dina gerakan nugar lemah. Nyulun turek nobros iga burung malas narajang ka ki musuh anu tadi rek ngahakan carehamna. Si Aki ngan ukur bisa nyagigirkeun awakna. Bari sateka pola rek meupeuh pigelang lawan. Tacan bisa mere perlawanan anu sabenerna lantaran kagok ku budak anu keur diakod anu ngajadikeun kaku kana gerakanana. Tapi sabalikna Pasuta mah sama menapisan ngayakeun panarajang teh. Sanajan bari ati-ati bisikeun ka budak anu keur diakod ku anu jilawana. Ieu sababna anu matak manehna teu gana-gana wani ngagunakeun kacerikna. Dalamun teuras ka budak mah tadi oge ieu jelema teh ku manehna meureun geus dirungkub. Tapi puguh eta jalma teh dina urusan bitotama mah memang teu bisa dianggap enteng. Cacakan bari kagok tapi gerakanna mah kacidalingasna oge. Dengeulanana piraku teu hebat mun keuna mah. Karasa dina wakyukna anu nimulkeun angin. Anu antukna daek teu daek kapaksa Pasuta mares tanaga pikeun ngaragrageun anu jilawana. Waktu si Aki-nakis panarajang musuhna anu satulusna ditulikeun ku gerakan rek nyatok gado Pasuta. Pasuta ngalegot dina gerakan belut ngaborengkal disusul ku gerakan sepat ngejat bari ngipatkeun di ramo-ramona dina gerakan gurame ngabintih anu temerapna ka si Aki kasida ribuh jeung kaweurna yang hareupan musuh anu kasida mata klieurna. Sanajan sateka polah manehna nyingkahan panarajang teu burung we beungeut kabeunangan deui waktu manehna ngadangheak teu katiten peureupna musuhna nu diwangun ku gerakan nugar lemah geus ngacedak manten kana hulu angeunna. Anu antukna si Aki ngacengkang teu bisa ngungkulan kuda-kudana. Hiji kasempetan nu kacida hadena pikeun Pasuta sakilat mehna luncat narawe wijana dina gerakan manuk besi nyamer anak lauk anu satulusna ngajejek dadana si Aki. Atuh teu pindo we teu pindo gawe si Aki teh ngageblag nang karak bengkang. Wijana geus eueuh tina tonggongna salamet geus bisa ditewak ku Pasuta. Sok dituna di sisi. Lain di nafsuna si Aki jabate nyeri teh budak deui karebut ku musuh tapi ayeuna mah ngarasa hampang himping taya kakagok. Ngalobakeun di pamulah sebrut we manehna naraja ngirimkeun peureupna anu bangbaraan. Angin sameranana geus miheulaan ngahiu kana beungeut Pasuta. Pasuta rikat cingkrak dina gerakan bajing luncat ngepret dengan musuhna bayu dengan kencana anu ramona geus meber sakilat ngajolirak dina gerakan caladi noktrok pikeun ngagorowok atawa ngagorok genggerong. Lain deui si Aki ngaranjugna baraya genggerong anu ngan hiji-hijina teh hayo make dek di koromeong sagara rupa. Teu miceun tempo rikat payahna ngajak ka tukang ngagilirkeun awakna. Anu satusna ngarawe leungeun kenca anu jadi musuhna sakilat nyentok Pasuta ti jongjolong. Tapi samemeh musuhna nuliskeun panarajang ku gerakan mapeg punuk Pasuta sakilat geus ngawasa dirina anu satulina ngawangun gerakan celer kasaatan kacarikna anu tadi pageuh nyampai dina tak-takna kalawan teu katiten kuno jadi musuhna ngadadak ngalaya ngababu kana huluna. Ari jedak ari kaleong we si Aki ayeuna mah anu rek ragrag. Nah, depan naik teh. Hiuk deui kecik teh mali. Cedak deui ngahanca kana beuheung. Koleang. Kebut we si Aki teh ti bebeut. Kawasna bae Pasuta teh ngarasa can puas atawa memang moal dikagok-kagok musuhna teh rek terus diringkus. Teu ngalobakeun dimikir baraya.
rupe si Aki teh dirungkup ku kecerikna teu beda weti ngaheurap lauk disusukan. Mun jalma sejen matang teu moal aya dayana dirungkup teh. Eger mah kecerikna oge lain samanea. Nyeuna katut bahana disaluyukeun jeung kabutuhan. Lantaran sajabana teh pikeun ngalalauk oge diancokeun pikeun ngabela diri. Bisa digunakeun sebagai pakarang anu teu kurang-kurang ampuhna. Tapi puguh oge si Aki sigana bae aki-aki 7 mulud. Kakuatanna boh jasmani boh rohanina estuning teu beunang dihina basa. Sakilat maehna ngaporengkal ngagedogeun awakna bari terus luncat. Akibatna hebat oge bedas anu narik sarta bedas anu ngejat. Antukna kecerik nahun teh anu memangna senjata turunan ti karuhun nepi ka bedah kang apa ngangkarawak geus moal bisa digunakeun deui. Kurang ajar sia. Pasuta teh kira-kira amekna barang kabireungeuh kecerikna ruksak. Buru-buru ditarik, sakali narik terus ngubang di luhureun sirahna, sayaga pikeun ngahantam musuhna anu sararetan gerakanana semu deuk nyamer deui budak anu harita keur diuk di sisi nempokeun anu keur ngadu tanaga. Kabina-bina teuing sia kejeng seri sagarupa. Kajariankeun kecik itu patut mah si anguran. Naon gunana dibawa-bawa oge sia teh. Ayo kaluarkeun deui boga pakarang naon deui sia teh ha. Si Aki nangtang setengah ngeyehkeun. Montong loba batot setan. Pasuta bari ngahiukeun di kacerikna nyabat beheung si Aki. Sanajan bener geus dobol oge tapi ari timah nama mun dipake nimpuk beheung teh masih kene bisa. Kaya ku si Aki oge geus cukup dibalitungkeun. Anu matak manehna henteu nganggap enteng. Sakilat manehna luncat bae nyabut bedogna anu perahna mangrupakeun hulu orai. Berat bedog si Aki mah pagecerik anu keur ngalayang. Beunang tengahna pisan cereng we saguyun jungjunganana macelang tina awak kecerik. Anu pikeun pasuta mah mata kacidang ngaranjugna. Pakarang anelanana ayeuna mah sama sakali moal bisa digunakeun deui. Ceuk aing ge naon siaplok. Jangan deui pakarang ambuh deui sete. Deuk kumaha kadang si ayeuna ha? Aing dilawan sete. Tong nulu aing geus sakieu kakolotanana siaplok. Si Aki ngagak-gak sata sikepna pinuh ku ancaman dumeh ayeuna mah musuhna geus lemor. Hayang salamet asa hayang modal ha. Justru di dinya sia teh ha. Hayang didagor dek waing atau hayang kumaha sia? Lamun teu dek masrakeun budak kandung hati sia hayang dikirimkeun ka neraka sia. Tapi lamun sia lebar keneh ku nyawa, kadiakeun sia teh budak tong ganggu deuleu sia teh. Naon aing urusan jeung sia teh? Si Aki nyarita deui. Bedogna ngubeng di hareupeun dadana mangrupa gulungan cahaya anu nutup sakujur badana tina panarjang lawan. Pasuta temong gugup sanajan bener maehna teh dina perkara ulin mah beunang disebutkeun moyan oge. Kaitung sayehuna di kampung Gadog mah. Tapi nyang hareupan gerakan musuh anu sakitu hebatna manehna ngarasa keder oge. Kata mah geus nyekel pakarang deui. Hiji-hijina pakarang nu dianggap anelanana nyaeta kecerikna kapan geus bisa digunakeun geus teu bisa digunakeun deui. Moal oge bisa digunakeun pikeun nandingan pakarang musuh anu gerakanna kasida anehna.
saumur nyunyuhun hulu manehna kakara nempo ayeuna bari unur-unuran teh parona rutret kawijana hatena pancag hayang nulungan supaya ulah nepi ka karabut deui wawanena sanajan masih tacan reglog tapi wawasen rumah sageus kakitih teu bisa diungkulan ku jelawana sajroning mundur teh pikiranana ngubeng kumaha ngakalanana. Ayo geura jawab sia. Deuk terus galawan atawa deuk masrahkeun budak sia teh ha? Kabina-bina deui sia teh kalaguan teh. Aing teh boga urusan reup gandung jeung sia make jeung halangan kana maksud aing. Si Aki terus ngadesek. Gerakan bedogna rada dikenoran lantaran katempo musuhna teh siga anu ham-ham. Hitung-hitung mereka sembetan pikeun mikir meureun. Lompat ujang, pasuta ngagorowok. Sarta kalawang we kecik anungan kali sapotong teh dipake ngarungkup bedogna si Aki. Cileng maehna luncat pe nyamar wijana. Derek-derek lompat bari mangul budak anu saeutik oge henteu nanduk lantaran geus kajudi yen ieu jalma teh maksudna bener-bener rek nulungan ka manehna. Kurang aja sia. Bener-bener sia mah hayang modal deui sia. Ulah sama kali ya deui lamun aing geus ngamuk sia. Si Aki nafsuna beuki nguwung-nguwung. Cileng maehna oge luncat ngudag musuhna anu jalanna ku kurebutan kana rungkun anu paselang jeung tangkal wabalinian. Memang lompatna teu bisa kebat lantaran loba halang, tapi ku pasuta geus diijir kalawan asak yen musuhna oge moal bisa ngudag samemena. Manehna onama nyaho seluk belukna da puguh di kanang sorangan. Lantaran ari make jalan biasa mah geus tangtu maehna bakal kaudag, mangka-mangka kapan teu lengo. Wah budak anu umurna kurang lebih 7 tahun teh lain hampang-hampang babawaan. Gorobas pasuta terus nengah ngahaja nyeun salasah pikeun nyasabkeun anu jadi musuhna. Ngaret heula ka tukang kasampak si Aki keur kukurusukan ngudag bangun heseunaker. Bedogna beborelakan kasorot ku cahaya panon poe anu geus maju ngulon. Mumbat mabet ngadekeun dahan-dahan saliara anu kahalangan. Karawak pasuta ngarawutaneuh cepel sajewol. Belawar dibaledogeun ka hareup sedengkeun manehanana geus dongko ngintip polahna si Aki. Katempo musuhna ngalieu kalebah taneuh anu murag. Geus kitu katayep pasuta mengkol ka kenca motong jalan maksudna mah muru tempat anu jadi jalan jajahan anu berasna kalembur. Lompat ka mana oge moal burung diudag sia setan kurang ajar. Sok sia tong anggap enteng aing sia. Kadenge musuhna ngagorowok oge. Kadenge kuku suprakanana ngirang cai anu nguyumbang mangrupa babalongan remesan tina situ. Taksiran bakating anu geus hayang geran newak udaganana lompatna teh geus teu milihan ditincakeun sagabresna we. Pasuta ngarandeg megeg amekan ngajaga bisi kadengieun bari ngedepong manehna ngawaskeun ka lompatna si Aki. Tetela lompatna teh terus kahareup katipu ku akalna pasuta. Anu tujuan nama ngagorobas urutaneuh anu dibaledogeun ka manehna. Geus kitu maka kara pasuta ngarayap deui. Tacan wanieun lompat paureun keneh bisi kadengieun. Ngan barang musuhna geus sada jauh kakara manehna ngablecet teu lila anjog ka jalan. Terus we manehna ngabingbrik muru kalemur bebenangan ngecerik baah cul we dina parahu malah geus inget-inget acan da hatena katungkulkeun hayang geura nyalametkeun atau hayang geura salamet tina udagan musuh. Baraya Cakra
tapi kawasna wae teu gampang hayang salamet teh. Lantaran tacan jauh mainna lumpat geus kadenge ti tukang anu gogorowokan. Sanajan teu katempo di kieu oge geus kajudi moal teu musuh anu gogorowokan teh. Ngan alusna teh nalika gogorowokan